Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng ganjaran hutang kanyeri bagian ke-22. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Lah katuliskeun jurig 70 dageus nyaho rindatna jelema teu nanaon rek dijieun nu ngorage asal daek sirah dibanting ku korsi jeung mangkluk awewena. Da jeung ari nyarita teh dapon calangap. Da jeung nyana naha mana nitah meuli samping diserwakeun ge meureun aya pamandangan. Moal nya lamun teu kitu mah make ninitah sagala rupa tiap barang beuli kudu sarua. Meuli itu meuli ieu kudu sarua. Bet kakarang ngadenge dunungan barang beuli pakean kudu sarua jeung bujang. Nu lieur ge beh ditueunana. Jung kaditu geura sanggakeun kanu anom heug indohoy geura kadayeuh. Nyaho balikna rengkod we cokorna. Ceuk pamajikanana pajuhi bari ngaleos ka kamar ngampihkeun samping meunang meuli. Ari samping keur eulis Marlinah mah diantep sina ngalumbuk dina korsi. Waktu dununganana keur patorong-torong kabeneran eulis Marlinah ngadengeun atuh hatena maning ngalenyap ngadak-ngadak jadi tegareunah pipikiran nu kahartina ku eulis Marlinah tetela dunungan awewe timburuan. Tina bakat ning tarikna ngalamun teu karasa piring keur dicekel teh dikersakeun make murag nepi ka ancurna peupeus. Hate eulis Marlinah asa beuki nambahan dewas nu teu kungsi lila dunungan awewe norojol nyamperkeun. Naon nu peupeus teh nyai? Ieu piring ibu murag. Walon eulis Marlinah hatena gempeur sieun dicarekan ku dunungan. Ulah saredeg teuing atuh barang gawe teh kawas nu kakara bae make jeung peupeus piring sagala. Heug sing rintih ulah garatak gurutuk teu puguh. Tah ari geus kitu kumaha? Sedengkeun harga piring teu meunang ku saanu ku ayeuna mah. Eta ongkohan nyai mah ditingali-tingalina ku ibu geus 2 poe. Gawe teh ngan hulang jentul bae siga aya nu dipikiran. Kaganggu ku saha nyai teh bet jadi malaweung kitu. Pan sasari ge kana pagawean teh pangrintihna. Nah ari ayeuna keur kitu torojol pajuhi nyamperkeun. Aya naon manehna raribut di dapur? Eta piring hayo ngadon dipepeuskeun heug piring alus kembangan. Ari kahayang teh sing rintih da sasari ge tara kitu. Geus 2 poe di bandunganana ku abdi siga nu malaweung kaganggu pikiran. Walon pamajikanana pajuhi hatena asa tambah keheul dumeh salakina nyamperkeun. Lain dihaja dipepeuskeun meureun nyi eta mah kalesotan bet piraku make mepeuskeun piring teu pupuguh. Keun bae peupeus piring hiji bae mah isuk page-toge kabeuli deui. Tong boroning sifat barang najaan diri urang ge can bisa nganyahoankeun jeung deui saha nu nyaho kana picilakaeun. Nya da babari nya nyiar artos teh kari ngarawuan. Sakieu nu diarah paleuheur meuni aya ku ngababarikeun paribasa meuli deui paribasa rek digantian pedol kerod. Tembal pamajikan pajuhi bari ngajengket gemeseun. Keun bae nyai ibu mah geus kitu adatna. Tong boro kanu sejen ka anak ge teu kaop aya kasalahan saeutik sok tutuluyan ngacaprak. Tong jadi pikiran cilaka barang sakitu mah da lain meunang meuli manehna meunang bapa kabeh barang-barang jeung imah itu ieu naon teh atuh bisi bae ibuna keukeuh ngeceblok meuli deui matak naon ka pasar heug ku nyai bikeuna ngarasiga nya digantian ku sorangan. Pajuhi ngupahan sabab boga pikir kadua leutik ka eulis Marlinah. Wios bapak ulah ngagaleuh artos ti bapak margi bilih nambihan pipanyawateun kanggo kasadayana. Sawios nyuhunkeun dipotong we bayaran abdi sasih ayeuna. Walon eulis Marlinah hatena kaganggu deui geus kitu regeyeng ngais budak. Tuluy dibawa ngalantung ka jalan maksudna rek ngabangbrangkeun pikiran ulah nguluwut teuing.
Sore harita layung ti belah kulon manih hibar semu berem siga nu mere totonde keur kanu nandangan wuyung. Hirup nu pinuh ku katunggaraan teu kaurek lipur hate teu weleh katumbu deui. Eulis Marlinah lempang nage geus jauh ti imah dununganana. Geus kitu ret kabelah kenca ningali aya nu dagang lotek sisi jalan atuh geek bae diuk dina bangkuna sarta nyarita mental lotek. Ibu, cobi pangdamelkeun lotek, ulah seueur teuing cengekna. Mangga Nyai, molon nu dagang lotek bari tuluy ngarekuh ngarendos samara sarta teu sakumaha lila geus anggeus diwadahan kana piring seng anu harita keneh. Eulis Marlinah ngadahar lotek bangunungeunna. Geus beak sok piringna ditunda sarta ngasongkeun duit 10 perak di barungku sumeuhah ngarasa lada. Ieu nyanggakeun artosna, Bu. Eulis Marlinah mikeun duit. Hatur nuhun Nyai, bade angkat ka mana Nyai? Rupi nu bade amengan tebih. Ceuk nu dagang lotek bari neuteup beungeut Eulis Marlinah siga nu asa-asa. Bade ngalantung we Ibu, etang-etang abang brangkeun. Dupi ieu teh kasebat kampung Cijerah teh. Sumuhun Nyai, kasebat jalan Cijerah ieu teh. Nah, geuning nganggo naroskeun jalan sagala rupi. Dupi Nyai ti mana kawitna? Nu dagang lotekna apa panjangan barang tanya sabab kanyahoan yen Eulis Marlinah lain urang dieu. Manawi abi mah kasebat tamu Ibu, kalarasan nuju didamel dinu kagungan Lio Palih Kidul. Ari kawit mah ti Cihawur geulis, molon Eulis Marlinah terang-terangan nyebutkeun asal patempatan tadi. Ti Cihawur geulis, nu dagang lotek rada ngahulang. Laras Ibu, Eulis Marlinah netep tukang lotek. Sanes ku kitu Ibu ge gaduh kapungkur mah kekenalan di Cihawur geulis teh Nyai. Duka aya keneh, duka teu aya, margi tos tahun-tahun tarapa pendak. Saha Ibu? Eulis Marlinah ngudag ceritaan nu dagang lotek bari hate tanda tanya. Eta jenenganna mah Darmaji anu kagungan putra kukutna Nyi Marlinah. Namung putra oge sanes putra pribadi, putra kukutan kasebat toa kajenengan Marlinah teh. Margi ramana mah kindi ceuk tukang lotek nyaritakeun boga kekenalan. Atuh batin Eulis Marlinah pamiarsa meninggal lenyap ngadenge omongan tukang lotek, malah make aya aturan boga rasa sieun sagala. Sok inggis manehna di mana kenal aya di daerah Cijerah. Tapi kusabab ngadenge ceritaan Eulis Marlinah lain anakna pribadi Darmaji kapaksa ditanyakeun sabab hatena panasaran nah nya lainna bapak sorangan. Ibu, Eulis Marlinah nyaritana ngarogo sabab ngadak-ngadak ti koro asa serak. Maneh kalarasan pisan atuh emak tetangga abdi malih Eulis Marlinah teh rerencangan sakola kapungkur. Janten ka Pa Darmaji teh sanes ramana tegas. Dupi ramana Eulis Marlinah saha Ibu? Eulis Marlinah bisa dina nyelokna teh sabab manehna hayang nyaho bapa anu sabenerna ku jalan ngakukeun kangaran Eulis Marlinah teh babaturan sakola padahal manehna sorangan. Ramana asli mah kindi namung tos maot kirang langkung tos 2 tahun. Malih maotna oge di ibu di Garut. Atuh sateu acana maot kantos di dieu sareng ibu lami. Nya kitu maotna teh ari nu janten margina mah kahiji seueur kanyerian ti istrina. Dumeh eta kasebat jalmi teu gaduh sinareng dina usaha di mana teu kekengengan teh sok tara ditarik ditakon dugi ka mondokna ge di mana we goledagna. Sajabina ti kitu kanyerian ku hoyong ngangkeun putra ka Eulis Marlinah teh henteu tiasa. Malih sakalieun anjeunna ngahaja hoyong nepangan putrana. Batan ditepangkeun mah anggur disebatkeunana teh jalmi musafir padahal eta teh ramana. Upami seuk dibukakeun riwayat anjeunna Nyai matak sedih. Atuh kapungkur nalika Eulis Marlinah nikah kantos ramana kaditu. Maksadna hoyong nungkulan putrana. Dongkap ku dongkapna batan diangken sakumaha biasa urang karamana. Malah si ramana teh kudu ngukut Eulis Marlinah teh anggur diparentahkeun sina ku kumbah wadah dipengker. Tah tidinya ngawitan teu damang dugi ka maotna teh. Anu taya sanes ku kanyerian kahiji ti bojona atuh kaduana hoyong ngangkeun putra teu tiasa
malih putrana pisan ge sama sakali teu uninga we karama aslina mah jalaran kengeng disebatkeun dirusiahkeun. Walon tukang lotek ngariwayatkeun ngaran Eulis Marlina padahal anu diriwayatkeunana mah aya hareupeunana. Dupi Eulis Marlina teh kagungan saderek ti ramana pribadi ibu, Eulis Marlina tuluy nyelidik ka tukang lotek. Kantenan kagungan mah mung teu aya di dieu, sadayana di Garut. Ibu mah tiasa nerangkeun kitu sotenan, wireh kenal ti kapungkur kajenengan Darmaji teh. Walon tukang lotek bari ngaleos ka dapur katinggalina keur barang gawe, atuh Eulis Marlina teu kungsi ngayakeun pertanyaan naon-naon deui. Geus kitu tuluy pamitan rek balik ka tempat dununganana. Saja jalan batin Eulis Marlina ngerasa sedih, anu lain lumayan. Malah suku ampir-ampiran teu bisa dilengkahkeun ngerasa ramoh poy ku ngadenge beja ti tukang lotek. Jadi tetela cek pikirna Eulis Marlina teu salah sakumaha caritaan ti dukun basa manehna kasarumahan aya nu ngaku-ngaku ngaran kindi teh bapana. Barang datang ka imah dununganana geus teu mikirkeun kana dahar kana mandi, datang-datang goledag bae ngedeng jeung anakna di kamar. Bari nyegruk cerik ras kanu jadi bapa aya bejana maot nepi ka teu nyaho di rupa-rupana acan ku tina jalan ditutup ku nu jadi uwa. Bapak di abdi nyuhunkeun dihapunten. Ti luhur sausap rambut, ti handap sausap dampal. Sanes abdi tambelar joledar kanu janten bapa. Dugi ka teu terang pisan. Teung teuingeun nu ngukut aing nepi ka nutupan teu meunang nyaho, teu meunang ngaku ka bapa pribadi. Nanaon salahna lamun aing ditepungkeun kanu jadi bapa? Kadar mama iji mikanya da aing ge moal nepi ka poho kanu ngukut batan kitu mah matak jadi dosa keur sarerea. Mugi bapa ditampi iman Islamna, dilegakeun alam kuburna, kalayan aya disagedengeun Gusti. Duh Gusti nu Maha Agung, meuni aya ku cekap ganjaran anu tumiba ka awak abdi. Namung sakituna deui, alhamdulillah ditampi ku abdi. Keun isuk pageto di mana aing geus boga keur ongkos. Sarta lamun di dieu kaayaanana matak jadi nambahan rudet atawa nungtun raja wisuna. Leuwih hade aing rek mapai-mapai nu jadi baraya ti bapa. Bari sakalian hayang nyaho kuburanana. Jep Eulis Marlina nyaritana jempe sabab ngadenge budak cerik sarta gancang disusuan nepi ka budak sare deui. Marlina, dudungan awewe ngagegerot di tengah imah sorana mani ngengkerang. Kah, walon Eulis Marlina bari ngorejat hudang sarta kaluar ti kamar nyamperkeun ka dudunganana. Bade aya pikerseun naon ibu? Ari bieu tas ti mana diteangan ku ibu di kamar eueuh? Di dapur eueuh, ari si bapa ka mana deui? Dununganana nanya kitu sotenan boga rasa curiga nu hartina timburuan. Wangsul ngalantung we abdi mah bu, tidinya ti payun. Perkawis bapa mah duka teu pendak. Eulis Marlina batina asa beuki teu geunah sarta pok deui nyarita sabab ingat kana urusan piring nu peupeus teh. Laras abdi teh nembe emut ibu, perkawis piring nu peupeus teh. Saya gaji abdi we potong kanggo ngagentosan piring. Eta mah teu langkung ibu sabaraha nama. Gek Eulis Marlina diuk dina kursi. Nya eta ge kitu maksud ibu teh gaji nu Marlina. Bulan ieu rek dipotong pikeun ngagantian piring. Sabab eta piring teh sanyana mah lain nu ibu. Itu boga minantu. Dalam nu ibu mah moal nya motong gaji sagala. Ngan diitung-itung lamun jeung samping tuluy dipake ngagantian piring nu peupeus teh. Batan aya sesana mah anggur tunggak ti Marlina 100 salawe. Tunggak? Eulis Marlina ngahulang. Keur kitu pajuhi norojol jalan ti dapur gojeber di samping. Make baju kampret bodas daya lian tas ti masjid salat asar sarta sadatang-datang teh tuluy nanyakeun. Dumeh ti dapur keneh ngadenge pamajikan guntreng urusan piring-piring kitu. Aya naon ieu teh ibuna meuni galecok teuing?
Eta soal piring cek Marlinah menta dipotong bae tina gajihanana bulan ayeuna, tapi dihitung-hitung ku abdi batan aya sesana anggur tunggak malik hutang 100 salawe. Jadi malik hutang kumaha ari ibuna pan gaji manehna teh 600 lin, pira aku piring sasiki dihargakeun 700 salawe onaman. Pajuhi ngarasa heraneun bari gek diuk. Lain harga piring 700 salawe apana, nah ari samping moal dihitung pamajikan Pajuhi ngabalieur. Kumaha ari ibuna pan samping mah mere lin. Pajuhi ngareret ka alis Marlinah keur melenguk serta neuteup ka pamajikan anak bangun nu heraneun. Mere, pamajikan Pajuhi ngareret. Nah samping teh menang ngaluarkeun tina lomari atawa menang ti toko, ari kudu hantem-hanteman mere mah. Eueuh ti dituna meuni teu sirikna 2 bulan sakali kudu meresan ka bujang, batur ge teu eueuheun teuing. Jalma jegut ngabogaan bujang tara hantem-hanteman merean ngababarikeun pisan kana maen persenan teh. Pamajikan Pajuhi ngadilak. Ari bieu apana tas di mana aya kana 2 jamna eueuh tas indah hoy, pamajikan anak malik deui. Eueuh kumaha pipikeranana jelema teh nu lain-lain. Sidik jelema tas ti masjid ieu nyebutkeun tas indah hoy. Sugan jelema gablag. Pajuhi ngarasa ambak. Nu kitu patut nu geblag teh mah tara-tara ti sasari. Samping paragi jumaahan dipake raksukan hayo nu bersih rek nyenting nganyar-nganyari adeuh da eta meureun ayeuna mah aya nu di anjing cai beger pakokolot. Ambuing naon ieu teh? Lah mentong ambuing nanahaon di mana barina ge aya bangsat ngaku. Rata-rata ucing nyanding paisan mah sok ungas ingus seukeut pangambeuna. Maneh timburuan ka saha? Cik kurang rek nanyakeun. Pajuhi timbul hatena panas. Nya ari timburuan ka awewe moal nya nimburukeun ka mebadot onaman. Puguh ge lalaki mah rata-rata pinter nyarita, letah ulal lol kawas letah orai sinduk. Dipikir-pikir beuki beh dia teh asa beuki panyerewedan nimbulkeun raja wisuna. Da baheula mah tara kitu di dinya teh pakean cukup kuno biasa. Nah ari ayeuna sajabana ti hayang bararesih teh make hantem kudu diistrika bae. Buuk geus nyuhun kembang kopo ge hayo dihideungan. Da eta ngaraka taksir siga jajaka ngan jajaka pikun. Hayang-hayang teuing mah buuk hideung deui. Tong make meuli semir ka kota sagala rupa ka jauh-jauh. Tuh di dapur ge teu kurang rukan kadinya. Tina bujur katel 1/2 kiloan mah mau burung aya. Bisi kurang keneh ngarios areng sakalian dipake pupuk suhun ceuk pamajikanana bari bangkenung. Kadinya tuluy ngocoblak. Pantes ari geus kitu teh Pajuhi mencrong beungeut pamajikanana. Nu matak dicaritakeun teh nyaeta pantes, mun teu pantes mah moal nya kitu aki-aki babarenyen. Ibu, ceuk eulis Marlinah megat kalimah. Perkawis abdi kedah malik ngawangsulkeun artos. Ka ibu, insya Allah ku abdi dibayar mergi tos rumaos abdi nu lepat bongan teu rintih. Bongan abdi talobeh siga nu ngalalaworakeun kana barang kagungan ibu. Ku kituna sanes bae abdi gaduh raos asa tersinggung ku kasauran ti ibu anu nembe. Namung wireh parantos waktosna sinerang parantos janten hak mutlak nasib abdi kedah sangsara. Anu salajengna kanggo abdi bade nadawi di bae maksad ngantunkeun ibu. Kitu ge sanes teu nampi nuhun kana kanyaah ibu sareng bapa di dieu. Anu kalintang nampi nuhunna henteu disimpen di handap-handap. Estu disuhun dina embun-embunan ditampi lahir batin dunya akhirat. Kasayan ibu nutos dilampahkeun ka abdi. Anu salajengna bilih aya kalepatan anu karaos sinareng nu teu karaos ku abdi. Mugi disuhunkeun hapuntenna. Wireh ngemutkeun sipating jalmi terluput tina sagala rupi hal kalepatan. Hartosna sakotret kayu api. Mangga ieu abdi nyanggakeun ka piat kalayan sakali deui mugi ngahapunten.
Sinarang nyanggakeun pidoa kasadayana mugi anu dikantun ku abdi aya dina kawilujengan. Kalayan mudah-mudahan kasayan ibu aya nu malas anu langkung ti kitu. Golosor eulis Marlinah nyarinkeun duit 100 salawe ditunda dina luhur meja hareupeun pamajikan Pajuhi di barung ku Cipanon ngalimba. Tapi dina sejero 2 menit pamajikanana Pajuhi teu lemek teu nyarek anggur ngahuleng siga nu bingung atawa siga nu ngangres ngadenge caritaan ti eulis Marlinah anu sakitu ngalengisna. Sanggeus eulis Marlinah nyarinkeun duit kadununganana ceg ngarawatan samping sarta dibawa ka kamar bari sakalian diberesan kana besek wadah pakaian manehna kitu ge teu kendat di barung ku Cipanon murubut rag-ragan ras kana pernasiban hirupna anu teu leupas tina katunggaraan. Harita manehna tuluy disalin kitu deui anakna sanggeus rengse regeyeng ngajingjing besek bari ngais budak nyamperkeun heula kadununganana anu masih keneh pating harulang di tengah imah. Ibu, abdi teh bade seja amit mungkur kalayan sakali deui mugi disuhunkeun ridho ninggalih kersa ngahapunten ka abdi. Kitu deui ka bapa ulah kirang-kirang ngahapunten. Eulis Marlinah nyorongkrong ngajak sasalaman kadununganana bari Cipanon mah tetep teu bisa nahan. Sami-sami ibu, nya kitu keneh kudu dihampura ku Marlinah. Ulun pamajikanana Pajuhi menis singkatna keur siga nu hoream nyarita geus puguh keur salakina mah teu bisa ngomong sabab ngingetkeun nu jadi pamajikanana sok sieun salah paham keur mah boga hate timburuhan ka eulis Marlinah. Tapi sanajan bari jeung aya kasieun ge akhirna teu burung nyarita ceuk pikirna ulah henteu teuing ngawalon. Nya eta mah kitu we nyai, sami-sami urang silih hampura ceuk Pajuhi bari ngareret ka pamajikanana katingali bangkeno. Mangga atuh ibu dikantun linggih. Bapak, mangga. Mangga nyai. Walon Pajuhi pondok bari rutret ka eulis Marlinah jeung ka pamajikanana anu harita manehna teu kungsi ngawalonan malah tuluy ngajengket asup ka kamar. Geus kitu mah eulis Marlinah turun ti imah dununganana bari lempangna siga nu tareunangan satungtung eulis Marlinah katingali keneh mah Pajuhi ngajengjen nyerangkeun tina jandela beuki lila beuki jauh akhirna teu katingali tina paneuteupna panon Pajuhi. Tunda lalampahan hirupna eulis Marlinah anu dirungrung ku kabingung teu suda tina kasusah saumur-umur nyangga ganjaran harita manehna indit ti imah dununganana teh nurutkeun ceuk tujuan pikirna rek nyusud dulur rek mapai baraya ti bapa anu katelah kindi di daerah Garut sabab manehna geus aya penerangan jelas di tukang lotek tea. Leungit nu keur lumampah indit ka Garut muka carita kaayaan rumah tangga salakina nu katelah Rohendi ngahijina jeung Sukaesih anu benang disebutkeun ngaran eta teh indung terena eulis Marlinah ayeuna jadi Maru. Harita dina hiji waktu kirawan Cihaneut moyan Sukaesih keur ngebelengkong moyan di buruan imahna bari teu kendat unggal poe gawe eueuh deui iwal ting ngucumel nyabakan irungna mani geus boleh ger beureum teu beda ti buah cecenet. Kituna teh kaserang panyakit kotor ceuk kasarna ngabogaan panyakit raja singa sabab laku lampahna Sukaesih najan geus ngahiji rumah tangga jeung Rohendi ge teu weleh milampah jalan rucah awuntah daek ngalayanan lalaki sejen. Di mana Rohendi indit barang siar pikeun nyumponan keperluan rumah tangga pamajikanana mah ngampihan lelaki ngadon ngaguyer di imah sorangan teu kitu sok ngadon ka hotel atawa ka hiji tempat paragi jalma ngalajur nafsu ngumbar amarah milampah palanggaran hukum susila. Nyi cenah Rohendi nyalukan tina lawang panto hareup. Kumaha perkara baju teh dijual entong? Baju nu saha Kang Rohendi? Sukaesih nyaritana teu bentes semunung ngirung bari ngorejat nangtung sarta nyamperkeun unggah ka imah. Nya baju nu esi teh pan keur meuli ubar lin ngulon Rohendi netep beungeut pamajikanana. Ari Kang Rohendi gosok ngalindur maneh moal nya geus rek ngajual di baju Nyi Esi. Panyaho Esi teh boga baju ngan tilu-tilu sikina hayong ayeuna rek dijual
Ari rek make naon moal hade bulucun bari oge moal pimahion ngajual kabaya sasiki sedangkan ka dokter teh teu cukup ku 100 200 matak naon itu we baju jas nu Kang Rohendi jual sugan payo 500 mah lain rek ngajual barang awewe. Waktosna kabujeng see pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.